Isal. Ganeng atuh guru kuesiannya. Ay si Isal mana tere? Ayah kita dicai. Kamana kita nyamper si Isal sia? Ulin. Amane ting derongsok itu. Pan eukeun sakali ngerongsok ulin gara itu. Tere. Eta motor buruk dijual mah. Masih ngahina kunyuk nyebut motor buruk segala. Sia gablek teu. Ji, motornya bisa dijual pada motor geus buruk kitu. Sok kita ini ngambek. Montong gitu kayak ke batur mas ya teh sok ecean gitu budak. Bisa we dijual nah 300.000 sok kan dibeli. Inget sia ku aing dagor 300.000 segala. Ya apa tuh cerai ulin? Wah, ayo. Nah tukang mau karung siapa? Nah, Aing pakai sekalian kemana leader dah? kan. Aduh kemana? Ulin cenah kemana cerita teh? Aya tabuk maneh kunaon ieu meni. Aduh ampun teuing sia meni bodas kitu kunaon. Kamari manggulan batanya. Heeh, kita ditonggo tere manggul batak kamari. Manggul batas saha ket? Pantina mobil nurunkeun nah batur. Oh pada nama orang geus. Oke kamar nama nih? Ulin ka tonggo sakedeung. Nasi lagi lu ngider rongsok ya? Moal ho. Rencana mana yang ngider rongsok? Ulin kan sakalian ngider urang, mayanya ketambaheun. Lah si ucup atuh. Kami tadi itu nama bro ya. Duit nah, aing semua duit. Pan ulin. Wah Isal, lagi teh duit wae duit maneh mah. Lah cepet atuh paek ulin piraku teu boga. Mah aneh gawe geura. Teu boga duit mah geus we atuh tere jual cek aing motor buruk teh 300.000 ka aing. Banget sih urung kunyuk. 200.000 sia tadi kilo ge ku aing jadi 400 mah. Bisi we eta mah. Dia 20.000 ya. Deng. Nah, deng naon paisa aing teu gablek deui. Oh, cek aing teh pan aing teu gawe. Pan urang teh geus asupna teh budak ngora ieu teh. Heuh, sia gawe aing geus budak orang mah lain mentor ka kolot. Merah. Henteu lah geus aing rujitna leuna ya. Bapak nu gawe teh geus pugu kolot. Kumaha teh gawe-gawe atuh. Nangis buku kolot kan. Sia gawe ulah mentaan we ka aing. Oh sok-sok wae tuh tuliskeun heula. Ku aing dibayar menulis jadi dokter. Ah, tulis ke naon kan? Utang hitung we heula sok. Sal. Urang minta sabaraha ayeuna ke dibayar kabeh tah lamun geus jadi dokter mah. Karek moal ya Ulin. Oh ya. Yo tere bisi aya pangabutuh mah nya bisi ka urang bisi teu boga duit pisan. Jual we ka aing eta rongsokan. Sia kitu kunyuk lah. Babal teh peribahasa sia teh nya. Ambok geus barisa duit teh gablek.